Aduh. Ya, pusing. Nggak penting di biasanya rame. Ronda, kayak batur. Amang teh, kayak nama sepi. Gara-gara corona lah. Ay. Tinya, itu ayah orang tinya. Asa cang caya aing mana? Aing mah nyawa lagi Operi itu. Nyawa tuh Operi. Boga master studio. Oh no. Operi aing mah nyawa lagi corona mah tau. Tapi tetap cenah mah kudu ngajaga urangnya. Tetap kudu ngajaga tentang corona teh. Memang bahaya cenah. Naon curhat naon? Jadi jangan terus ke Bogor. Amang tuh boga gini. Wih sombong gua ke Bogor ge. Amang genep boga. Terus sombong biasa wae. Ya, teman serius. Ajak serius ke Amang coba. Ajak serius ke Amang euy. Atau Amang jadi 7 ke Bogor. Masih. Ih, serius mah. Aku teh mau curhat. Naon curhat naon? Jadi cowok aku teh sekarang mau udah jarang balas chat aku, kenapa ya? Atuh keur ngechat di Iman lain. Ngechat Imah mah. Ngechat naon? Ngechat Imah. Chatting bukan ngechat. Oh, chatting. Aduh keun bae lalaki mah. Keun antepkeun. Bebaskeun. Yang bebaskeun teh bisa selingkuh emang teh. Keun bae. Mana lagi selingkuh mentak naon? Gak mau. Ya mah enggak. Suri. Suri mana mah? Terus kumaha tuh hayangna? Gimana ya caranya biar dia ini lagi balas chat aku teh cepet gitu mang. Balas chatnya cepet. Iya, chattingnya. Anda pakai apa ya? Pakai naon? Ya pakai HP atuh. Ya bisi, ya kardus. Ya tuh beting keur sibuk ka Bogor teh. Gawe meureunnan. Nah, ini sibuk enggak koe mang. Boga deui eta mah yakin. Si Amang mulu kita tuh mang. Boga deui. Yakin boga deui eta mah nu kitu mah. Ih, kan kita tuh mang. Ih. Ngatu kumaha deui? Mang lalaki eta hungkul. Jeung si Suryana teh lain. Orang Bogor kan ngan eta hungkul mang. Ya tuh kudu ditarik-tarik sete. Si aya nu keluar. Oh no. Bahaya. Penonton ke pamorejat. Anjing cenah. Coba yuk. Nges tong tarik-tarik ieu. Coba puting duaan. Tarik-narik ieu. Bahaya ya. Atuh mang ih kudu kumaha atuh orang teh mang. Aduh Amang bingung aya geus kieu teh. Da balage Amang kos gitu. Balage Amang gak kaboga Amang gitu. Terus Biasana beger deui teh yakin biasana beger deui. Bahagia beger deui teh mah. Kabogona beger deui teh bahagia. Kumaha sih? Geus mendingan neangan deui. Lalaki mah loba atuh. Teu diapa ge loba. Separkiran lalaki. Gorengan lalaki deui. udah sama Amang aja. Atuh da moal atuh lah. Moal Amang mah. Kolol atuh. Ayo. Ayo kumaha? Nah ini teh jadi hayang curhat apa hayang kamang? Oh yang curhat. Ya, kieu nyanenya. Kumaha? Lalaki mah ulah hayo diketang, ulah hayo di naon diteteangan, ditatanyakeun. Risih lalaki mah. Ieu lalaki mah lamun geus bogoh mah macem-macem. Percaya sok. Paling oge lalaki mah resepna ulin main game kadangnya aku main keur usum ML lain eta FF jeung FF Free Fire nah amang udah nyaho atuh gaul amang ge heuh tingker main game nu ngaran lalaki teh mun kaganggu keur main game malah kesel ke nu aya biasana lamun kesel kitu mah enak nyari pelampiasan kitu embung aya mantakna tarik ulur ka lalaki mah Tarik ulurnya gimana tuh? Ya maksudna teh engke lilaina lamun geus bosen mah manehna anu main game atau anu ulin yang veteran pasti nyampeurkeun. Tapi lain berarti lalaki teh kabar teh salingkuh.
Kan pemikiran orang mah beda-beda tuh mah. Pemikiran orang, pemikiran tuyul. Rame tuyul. Ini mah beneran Zurina tuh. Pemikiran orang memang beda-beda. Apalagi pemikiran jerapah. Beda-beda juga. Ya tapi orang mah positif, orang kudu positif pemikiran. Udah ulah dikakang deh, nyetap. Bener lalaki mah kadang sok anteng main PS kadang bungka ganggu. Padahal mah lain keur selingkuh lain keur santai. Lamun cek bahasa enak mah santuy. Gawe isi amal. Oh satu lah salah. Emang kill ge osok amer. Ya Allah. Jadi naon deui geus meureun geus bebaskeun santai we lalaki. Mantap. Tapi lalaki kasep teh. Kasep nang kasep. Kasep. Oh, kasep jaman tuh. Emang jauh. Tuh, ini mah geus dibere wejangan teh kadon ngahina. Geus pokona geus tong dipikiran. Gitu mah. Namanya mah Tangan. Duit mah enggak ada. ruang itu boga. Aduh, rupa-rupanya segala aya nu curhat. Tanya ke awewe ya. Oh no. Eta teh lain si eta hungkul, lain si nada hungkul nu curhat gitu teh loba. Emang kumaha artinya? Oh kabuku urang teu mere kabar. Atuh teu mere kabar teh goblok belum bareungit anjing teh. Teu mere kabar teh belum tentu keur macem-macem lalaki mah kadang sok main PS, amang ngeukeun ngorak itu sok main PS. Ulin main game, naon komo aya keur usum game dina HP babari ya. Bung kaganggu berarti. Cantang tuh selingkuh. Ya bisa jadi oke sih selingkuh.